Lah lain ge Ahmad si kopeh beureum atuh teu bisa kitu-kitu acan mah teu bisa nipu si paman mah lah. Oh, aya geus sore. Sia. Aing ngageroan kan. Heh. Maman lah, Gua seteng. Karek gereup. Aduh, Naon? oh aing aing wayahna tulungan euy. Hubungan naon? Aing teh loba pangabutuh ya teh. Kayak pangabutuh masyarakat boga pangabutuh Bukan naon? aing teh ye. Isukan tarik maracul. Paculeun aing teh. Tuluy gemkeun. Hari atuh nitah ih. Heueuh eta rek nitah aing teh ngan aing wayahna itu boga duit. Ya maksud terusna kumaha tuh? Oh pan ari zaman ayeuna mah segala pagi hari ngaranna borah nama ulun mere aku jadi teh. Arti Aing malah tabo ieu lah motor aing lah. Pokona mah aing nginjem duit ke motor aing lah cekan heula ku maneh. sabaraha atuh da motor kieu mah? Waduh kira-kira pimahiun we tama aing mah lah sa diberena wae pokona mah. 1000 bae 1000 mah mahi meureun yang ngareun mah da engke cokot deui motor. Ya mah tambah kepercayaan we atuh aya rek mah aya 1000 mah. Ulah kan bae lah. Udah aing bakat tingku butuh ya mah aing biasana mah tara aing tara nepin kakikieuan bakat tingku butuh kan bae lah. Udah aing paman lain itu betul-betul teh ngan meureun heuh da kepercayaan. 7 8 8 ya. Oh, Mahe lah. Oh, da wing oge teh si boga duit teh mandi nyempuh si Ahmad. Oh, heuh. Teh boga teh nama itu duit di si Ahmad kan dari Heuh wayahna wae kan motor mah keun di dieu nya da. Mah kan jam ieu lah kuncina apa? Wes rapel itu nuhunnya. Dari cobaan euy lah. Kurang rek pagar ageng ya. Hogognya. Aing kontrol pejagoan juga kan warga mah duit sakieu. Tandur anu macul. Yang ke kebon. Selengit boga duit sakikeuna. Yang nginjem. Dari belah dia manggus beres untuk ketonggohna meureun saeutik deui lah. Sirot lah disaung lah aing untung nyantai lah. Allahu akbar. Aing mah kuota beak duit teu boga. Kamari menang nginjem ti si paman 1,5 juta. Beak teh dipake gitulah pakai karesep kumaha carana nya ya supaya boga deui duit. Meuli kuota jeung penting we bakal lalajo Piala Dunia kerame pan Piala Dunia ieu teh mah nya teh lalajo. Era tuh. Jam deui kitu ka si paman. Akalan deui. Lah kumaha carana nya euy. Lah lain ge Ahmad si kopeh beureum atuh teu bisa kitu-kitu acan mah teu bisa nipu si paman mah lah. Biasana mah euy wan cike teh sok keur niis di saung. Bukan we aya bismillahirrahmanirrahim. Gusti Nu Agung mudah-mudahan sing berhasil pokona mah ieu mah. Teang lah. Aya juga nama euy. Jodoh ieu mah yakin berhasil ieu mah. Wah, aya euy. Alhamdulillah ya. Teu boga rumah sanaon, paman. Kapan saya teh kamari teh aing nginjem duit konyoh-konyoh 500.000. Oh, nu 1,5 juta teh. Motor kapan karek kamari atuh meuli geus pira ku kudu bayar ayeuna. Yo. Tuh aing meuni karieu ieu teh nenengan paman sono. Aing teh na teh keur lieur. Butuh duit.
aing teh digaweun sakitu lobana. Aing bakat tingku pusing nyaah gitu aing daripada dari pigawe kota ngagadekeun motor ku aing kasih alo. Ih, bukan duit itu ngagadekeun motor ya pucuk dicinta ulam pun tiba. Yes. Aya paman duit mah lain moal wakamayar ngan moal wakabayar da aya duit mah ngan pada can cair. Can cair kumaha sia teh? Aya anu pucuk duit masalah can cair segala kawas SWS mah. Aing keur butuh ayeuna bukan mah duit. Teu nyaho cuar cair penting mah aya mah buru-buru aing kadekeun. Aya paman duit mah pi duitkeun mah ye ngalikeun. Kita pi duitkeun ye. Ngan can cair engge es batu sok bokan-bokan wae. Bukan butuh dari ngaran-ngaran. Tuh. Empo sabar haye. Kayak sabaraha aman. Eta nolaman ini app kitu aing mah teu ngarti. Oh, Barjeng eta kumaha eta teh duit kumaha eta teh? Iya teh nolna ranyak ya teh 50 juta ngan can cair da can beres syarat-syaratna ieu teh. Hayang nama ieu teh cairkeun teh isukan ngarah bisa wing boga duit meureun ka paman bisa mayar kitu tah. Naon eta teh Ahmad syaratna? Eta duit sakitu 50 juta deh. Aing mah hayang apa? Atuh tibang syaratna mah meureun gampang. Ari syaratna mah teu pira paman. Ya, susuratan bisa kitu nya kakan meureun karena itu KTP. Kan hiji deui anu ieu mah lain bubur bodas. Panaina teh meureun kudu mayar pajak, ai uring teh menang duit gede-gede kieu teh. Pancek pemerintah ge cenah kudu taat pajak, cenah ayeuna teh uring teh kudu ngayaan pajakna teh 1 juta. Sok di mana uring ayeuna duit 1 juta meureun amun eueuh nya moal cair isukan ge nya iraha ting hangus meureun. Atuh nyaah teh eta ari kudu hangus mah. Lain nyaah deui. Heman ibarat kata mah. Eta maneh bogan teh duit. Boga ti mana tadi cukuing oge. Tapi bener eta si barang eta teh cair isukan teh. Cair ya teh lamun syaratna eta hiji deui naon ngaranna teh geus kacumponan mah pan paman ge nyaho meureunan kudu mayar pajak segala ge Emang tidak ada kudu taat ka negara masalah eta mah urang teh kudu patuh jeung pemerintahan segala rupani. Anu ieu masalah duit kumaha aya mah duit. Tuh lamun aya mah di pamannya wayahna wae lain wayahna tuh tulungan heula tangke meureun jadi mayar teh ayeuna 1 juta kamari meureun sabaraha? Kamari Jadi 1.500.000 tangke meureun dileuwihan ku aing teh da menang ge pan ieu nol lagi mending ngentep kieu tah. Dari aing mari masalah leuwih kitu mah dengan bener penting mah. Lamunnya bener-bener istilah nama eta duit cair isukan, dengekeun aing. Aya aing teh duit mah ngan eta duit teh maksud aing teh erek nitah di inu digawe. Digawe naon atuh? Aing teh rek koren, gemukeun malahan mah gemukeun ditunda heula aing teh. Kan wing mah kieu aya pait ka maneh. Lamunnya isukan erek cair mayar ka wing. Istilah nama meureunnan kapaksa ku aing dibikeun kajian aing istilah nama non gawe dibedokeun heula ari sapoe mah. Lain hari kapaksa mah ulah da kudu ikhlas jadi ngarah lungsur langsar atuh. Ikhlas gitu. Ya hari ikhlas mah ikhlas kan ari istilah nama orang kan mentingkeun pira ku mentingkeun labatur ari aing kalewengan ieu mah pait heula ti urang. Isukan maneh tepat ya janji bayar ka urang dibikeun. Lamun moal meureunan moal aya kajian ngagawekeun ka batunya aing beunang ngagadekeun motor ieu teh. Pokona mah tepat bener ada sia ini mah tapi jika rek cair ya demi Piala Dunia terus berjuang. Kumaha paman? Da kudu ayeuna dieukeun teh mah isukan cair mah dipasihkeun teh. Aing tah aing eta duit teh di dieu tah. Aya euy alhamdulillah. Kan kade ieu. Apa bisa sakikeun aja duit teh sakikeun tah deui. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meni pas kieu ya mah
cocok usia jodoh. kana duit mah hejo. Hejo bareureum gitu hejo. Yo, ade perjanjian aing nulungan we ka maneh eta pada aing nempo eta nolan Heeh. lobak itu berarti Benar. gede meureunna. Kucing percaya. Ya percaya Heeh. tuh tak berarti 1.500.000 ya. Heeh. Oh, Si murag. ya. Gue nya rek diantarkan ini mah isukan teh cair. Pokoknya mah paman geus cair mah rek ditahan ngoret 100 orang geus cenah pasedak-sedak di dieu tak bisa. Oh lah kumaha maneh wae. Aing Nuhun nah. bener gitu si Ahmad deh. Bilang duit teh. Pada zaman ayeuna mah cenah duit dina HP teh bara-bara kitu. Aing teh pangna diber teh pada we piraku teuing mah da. Ari ngaran-ngaran jalma ditulungan masuk biasana masuk boga pikiran. Geus menang di we ya si paman Oon. Aduh. Mah tulus penting mah nonton Piala Dunia teh. Aku teh nonton. Sih atuh. Kan bae si paman malah cenah ngakulang.